budak letik di bawah balik sanajan pinter tetep can kewajiban puasa andai katanya na puasa ganjaran anak adalah jang indung bapakna. Masya Allah, urang boga anak kakarak umur 11 tahun kakarak umur 12 tahun lalaki atawa 13 tahun pancan balik ngaranna lantaran nitih dina umurna di bawah 15 tahun. Ajunya nacan orang ihtilam ya nengimpi ji macan balik tete budak tetapi geus kuat nyana ngalaksanakeun puasa dididi ku urang ditungtun ceng puasa tete encan kewajiban puasangan nyana puasa diganjar jang saganjaran aja can kataklif jang indung bapana. Masya Allah, alhamdulillahirabbil disumbang urang ku anak geus budak leutik can kewajiban puasa lantaran encan tamyiz sanajan can taklif sanajan manehanana ieu adalah pinter kitu keneh jelema nu edan teu kawajiban puasa mubaaleh teu kawajiban puasa jelema weureu teu kawajiban puasa lantaran teu kataklif weureu teh mabok. Nomor katilu wa itaqatun jeung kudu kuat jelema nu teu kuat ngalaksanakeun puasa mah teu wajib puasa lantaran Allah nurunkeun Kangjeng Nabi urang teh lain sambarangan di ditu ge rahmatan lil deudeuh jeung nyaa ka umatna sehingga ya umatna nun teu kuat bae teu kudu puasa. Kunaon memang nu mantek Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang Ramadan sababaraha poe ieu urang masih keneh dibere sehat, dibere jagjag, dibere afiat. Nu mudah-mudahan sehat urang dilanggengkeun ku Gusti Allah pikeun modal ibadah ka Gusti Allah dugikeun ka akhir hayat urang. Malah mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang nambahan bekal ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha nu kusim kuring dicaritakeun nu pas nama penutupan pengajian teh minggu kamari. Kulantaran urang kabehan milih khalifah jang sekup desa jang supaya gampang laporan ketika aya permasalahan-permasalahan, maka di Kabupaten Tangerang sekaligus minggu kamari berjamaah tiap-tiap desa ngayakeun pemilihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina minggu ieu unggal desa geus boga khalifah anyar nu syukuranana ge pohara aya nu ku dangdut, syukuranana teh nu ku lenong. Ya khalifah pohara ya aya oge nu ku marhaba, aya oge anu kumaca syekh, aya nu beakeun duit can syukura ngitung hutang. Nu jelas urang kabehan bersyukur ka Gusti Allah
tiap-tiap desa geus aya pamimpina nu eta nang milih urang jangan laksanakeun sesuai jeung kahayang urang di negara demokrasi nu mayoritasna beragama Rapi amat lamun kepala desa anyar nyieun aturan di desana, lamun nun teu puasa ditangkep dibawa ka balai desa dibere duit supaya nyana mikir jabatur ge paruasa kok nyana mah aku jasa mun kepala desa anyar nyieun undang-undang saha nu ngarokok ti berang tangkep prak RT nanu teu puasa pangeulana ditangkep RT masalah nyieun aturan-aturan jang kamaslahatan di setiap perdesa abeh suasana na bener-bener suasana islami, suasana Quran hingga sahanu teu kabita jaga di akhirat lurah mimpin umat, kiai mimpin umat di akhirat diberangkatkeun ku Gusti Allah ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus lurah-lurah nu sejen neulekeun alah eta lurah mimpin umat ka sorga jeung kiaina emang boga pagawean naon keur di dunia na hebat amat eta nya nama di bulan Ramadan nu teu puasa dibere duit tapi dipupuhan heula kemudian atuh nu ngarokok ditangkep, nu dahar ditangkep, tah jadi hebat, suasanana bagus, hingga di akhirat tapi kapital. Mudah-mudahan kepala-kepala desa nu anyar bisa mimpin umatna sesuai jeung aturanana, hingga urang kabeh anu dipingpinna ngarasa ngeunaheun di supiranana. Pan nyupiran ge urang aya naik mobil giliran ngagejlug teu direm gudeg aya polisi tidur teu direm nganclok giliran rata lalaunan sia teh supir blon tah ieu ge urang di supiran ku kiai ge kitu keneh sarua di supiran ku kiai wayah aya geger jalan-jalan direm wayah kitu aya polisi tidur lalaunan direm kok momoan ureuneuh mah jalan jore ditancep bae atuh bisa ngajuru di luhur mobil nah ieu wayah lempeng-lempeng ngeunah komo pamarentah masahibul wilayah tah ieu dina minggu ieu urang minggu terakhir dina tahun ieu menjelang Ramadan urang kabehan sok ngayakeun penutupan pengajian salila ngalaksanakeun ibadah puasa besi kaganggu puasa urang tinggal urang ngalaksanakeun hasil ngaji urang satahun hasil ngaji urang satahun urang pake di jero bulan Ramadan jingna doa mudah-mudahan urang nu milu puasa tahun ieu supaya didatangkeun deui ka puasa tahun hari sebab nu milu puasa tahun kamari ge aya anu nyeklekan di tahun loba nu teu milu puasa tahun lain bae hiji dua majlis nu sok ngaji di dieu ge meureun puluhan tinggal di tahun ieu nu milu puasa datang ka puasa hareup giliran saha
nu bakal nyekclek deh kemandek ditata kukulan nu mana nu tihelakeun nu mana nu panderi kudu nyogok ka malaikat teu bisa disogok malakal maut mah lantaran malaikat teu beukieun duit teu beukieun dahar teu beukieun teu beukieun sare teu beukieun jima geusnya nama ngalaksanakeun sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun deuk munggah haji biasana urang ngaji manasik haji memang dianjurkeun kitu. Dek dagang urang kudu belajar heula ilmu muamalah dek nikah urang kudu belajar heula ilmu mundakahat di dieu sarua urang dek puasa urang belajar ngaji ilmu bagian ubudiyah bagian anak bagian puasa rub'ul ubudiyah bab puasa. Kangjeng Nabi begitu di negeri Mekah ngalih ka Madinah. Urang Madinah keur ngalaksanakeun puasa. Tanya ku Kangjeng Nabi puasa naon ieu? Cik urang Madinah kami nuturkeun Nabi kami. Nabi kami baheula puasa teh hiji 10 bulan Muharram. Tasu'a Asyura na terutama. Kedua dina awal bulan, tengah bulan jeung akhir bulan. Di Kangjeng Nabi tu kami leuwih utama tibatan aranjeun. Geus Kangjeng Nabi begitu datang ke Madinah puasa Asyura tuluy awal bulan tengah bulan jeung akhir bulan kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah hingga ngarasa lalat ngahiji rarasaan diri jeung Gusti Allah. Maka Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti hayang teuing umat kaula ibadah ngeunahna kos kaula. Ya Allah. Carana kumaha Gusti supaya ibadah umat kaula dina puasa teh dina ibadah kitu umat kaula dina ibadah teh supaya ngarasa ngeunah sakumaha ngeunahna kaula. Oh cek Gusti Allah atuh piceun hahalangna. Naon hahalangna? Cek Gusti Allah 4 rupa. Hiji ta'am, 2 syarab, 3 jima', 4 naum. Numantak lazatud dunya arba'atun kangeunahan dunia nu paling pohara jasa 4. Nomor kahiji at-ta'amu dahar. Lamun geus teu ngeunah dahar geura siap-siap. Asal dicabut kangeunahan dahar sanggup ka rumah sakit nincak atawa nendang taneuh. Taneuh dijual 1 hektar 2 hektar ngabelaan supaya ngeunah dahar. Geus aya nu beak taneuh, beak kendaraan tinggal saimah-imah. Nah,
nah ieu mejeunakeur kagok jasa di rumah sakit geus aya ner-neran kana dahar teh alah imah ge jual kumaha engke bae ngabelaan ngeunah dahar kabeh dijual kan mentek ieu sing hade ieu ngeunah dahar teh tah hiji kanikmatan anu mun dijual ku urang moal aya harga dicabut kangeunahanna bae wani urang ngajual sawah kendaraan imah mun meunang mah pamajikan ge dijual teu meunang dua sarop ngeunah nginum isuk-isuk kurang dek berangkat ngaji ka dieu kopi heula saember mantep mantep ngarokok heula di imah teh pohara geus beres ngopi beres ngarokok pamajikanana mawakeun ketan sapiring metung idahar deui kunyana tah ieu mah seger cekna ngaji aing ka Cilongok datang ka dieu sebeteuing reup tu disalahkeun mah pamajikan gara-gara nyi haji ye mere ketan loba teuing tangeuna dahar geura nginum masyaallah dua ejeun kapan beda-beda kahayang nginum teh ai keur ngeunah mah udang sare dibere kopi masyaallah nu sedep susu-susu ya karim nu teh manis geus ngeunah bae geus santri mah isuk-isuk teh cai kerak kamari masak kerakna teu dilokat nah dicaian reup HS hudang isuk-isuk teh pan beukah tak kerak diambeun ku nyana masyaallah seungit diinum lek oh tambah leuwih ti kopi leuwih ti susu teu percaya ge isukan masak dina kastrol kerakna ulah dipiceun gantungkeun di luhur imah caian sare urang isuk coba ge ku urang inum ujianana sakabeh zat jeung protein kumpul di dinya ka matak santri mah nu kurulin tuh kabeh nginumna cai kerak cek ducan pernah masanten coba aing nyobaan dah coba masak kerak nantepkeun terus caian isuk damban pan bau kieu hangit coba ge nikmat jasa teh aduh masyaallah kala rasakeun santri geus ngomong teh beuceun eta dahar pohar jasa ngaliwet ditetep di luhurna lauk peda ya Allah bawangan cabean setik aduh kau mau digula jawan setik aju dahar nikmat jasa bebe jaka batu ngeunah jasa atuh emang sakit kitu nanya nama dibandingkan jeung daging ayam segala dengan atuh moal kuat emangnya nama bogana ngan sakitu atuh nikmat jasa. Ya Allah, ayo we dong ngadenge bos coba cenah cek santri kos kitu ngeunah cek cadat teh. Aduh diturutan lah jasa kitu bae. Atuh sia mah loba duit tiganan. Atuh ulah nurutan peda atuh tambah pelit garana atuh. Ieu anu jelas dahar ngeunah nikmati Gusti lazzatud dunya nginum ngeunah lazzatud dunya katilu wal jima'u cek bahasa Kiai Ruslan mah dina kitab idkholu zakar nikmatud dunya salasa faltu tabar naumun wa qublatun wa idkholu zakar sare nyium jeung ngasupkeun gegending nah eta kalimatad dunya jelema anu komumana ge lelempangan usaha di mana bae wadieun ninggalkeun lembur
bahkan ninggalkeun negara jangan neangan duit ujung-ujung nama meuli dahareun meuli awewe sakitu di dunia mah geus sakitu bae meuli dahareun ke restoran kawin deui sakitu geus dicabut bae urang teh teu daek udang puyeng lalaki kasep jasa gagah jasa sugih jasa tapi boboga anana teu udang tek ceuli datang ka aya awewe nu daekeun bae boro-boro parawana tawarang da bengsrak atawa jahe nini ge moal daekeun cek nini aya udang mah lumayan bae di ome aya ome naon ges jimat ya lazatud dunya mendak di akhir zaman mah bakal loba anu kehilangan ka ngeunahan jima ya ne bobogaan teu udang lantaran naon lantaran loba pemikiran di luar pikiran manehan kaget eta sarap beunang termasuk makanan-makanan nu kuari dingeunah-ngeunah mempengaruhi karena saraf zakar. Taye coba kolot baheula manu dahar nangan saukur jeung kitu naon ngaranna ngan saukur dahar jeung tangkal awit teh anu ngaranna iwung sia dasar osok atunya dahar jeung iwung coela atuh pucuk mede sapopoe ngadaharna sakadar dangdeur uwi tauco genang yen urang lembur datang ke aki-aki barangna normal umur 95 tahun ngucak incuna tereh paeh pak mana paeh maot kawin deui jeung rangda anakan deui aki-aki nu zaman baheula masih hade eta. Waduh, eta teh dongkrak antik na pohara. Nomor kaopatna wan naum sare. Ilah lazatud dunya asal geus teu dibere teu bisa hees sapoe sapeting dua poe dapeting nya geus bingung. Ka rumah sakit neangan obat supaya daek sare aya nu geus saminggu teu bisa sare mulai awak narot rot ieu sare teh lazatud dunya anu mentak jaga sare supaya ngeunah terus nikmat terus ku dijaga-jagana jeung ku nikmat-nikmatna lain waktu sare bae ge keur tahiyat ge tahiyat akhir hees wahara tah jelema cak makmum angel amat imam tahiyatna menang doa ti mana meureun Allahumma gfir teh geus terus ini audzubika min adzabil qabri geus segala dibaca can salam keneh bae makmum bingung ibu doa panjang jasa ieu mah tetep ditangguhan bae kanyawan kerek cak makmum ieu mah lain doa panjang sial aing dilojokkeun ku imam aing mumparid lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bener ngaca ieu ku nikmat-nikmatna sare lain waktu sare ge jeung kuduna ulah sare tah ai keur ngaji hees mah mah lumrah tah ieu keur salat ai keur ngaji hees mah mah istiqomah mah masyaallah karim obat at-ta'am wasyarab wal jima' wan naum cuman Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti Allah hayang teuing umat teh ngeunah ibadah sakumaha kaula. Ocak Allah nu opat eta Muhammad fa innaha hijabun lil abdi minallah.
eta halang terhadap hamba untuk melihat mata hatina ka Gusti Allah. Dahar jadi hijab ka Gusti Allah, syarab minum jadi hijab ka Gusti Allah, jima jadi hijab ka Gusti Allah, naum jadi hijab ka Gusti Allah. Apaan Allah ngahalalkeun kulu wasrabu walatus rifu. Oh barang halal jadi hijab, Allah ngamenangkeun soteh lain kudu ngeuneunahan. Dahar nginum dipersilahkeun tapi jang kabutuhan diri ibadah ka Gusti Allah lain ngeuneunahan. Daharna dianjurkeun halal ku Gusti Allah ngan ngeuneunahanana jadi hijab. Jima dianjurkan jang neruskan turunan ngeuneunahanana jadi hijab. Jadi kumaha kabutuhan urang bae ulah sok diaya-ayakeun. Ieu mah jima teh wah geus hese nyaritakeun lah. Hese nyaritakeun aya nu diurut sagala ku. Di kota aya merekna pijat naon gara? Ngomong atuh sia. Eta banteu kira-kira eta ku ari mah. Di kota terus ka kampungnya aya merek teu isin-isin. Pohara jasa ai baheula mah eueuh di kota-kota teh ayana di Sukabumi ngaranna Maerot. Eta terkenal di Indonesia menuti Sumatera nu Kalimantan kadinya kabeh kuari mah Maerot nanggeus bae aya ge murid Maerot disebar kan aya nu ngamurid aya nu henteu ngamurid bebeja murid bae. Nah ieu teh ngeuneunahanana hijab geus kulantaran jadi hijab atuh supaya ulah kahijab hamba ka Gusti Allah walidza furridha shaumu syahran ala Muhammadin wa ummatihi. Difardukeunlah puasa sabulan untuk Kangjeng Nabi Muhammad jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang puasa micenan hijab supaya mantep menghadap ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa geus atuh Allah teh mardukeun puasa melalui ayat dibawa ku malaikat Jibril tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lamu bimaradi. Ya ayyuhalladzina amanu jelema nu ariman aluar kafir Yahudi Nasrani Protestan Katolik obeh kala luar nu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah. Kutiba alaikumus syiyam diperdukeun karanjeun kabeh puasa ngan besi ngahiri jeung umat-umat nu baheula teh besi pajar umat Kangjeng Nabi hungkul ieu puasa dianjurkeun teh horenganan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat Kangjeng Nabi urang bae nu dipardukeun puasa teh horeng umat-umat nu baheula ge sami bahkan urang teh neruskeun perjalanan umat nu baheula sakumaha umat nu baheula dipardukeun puasa umat Kangjeng Nabi urang ge kuari dipardukeun puasa
tujuanna nama la'allakum tattaqun berarti ieu puasa teh mencitak merubah ngajadikeun manusia takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun geus takwa atuh geus inna akramakum indallahi atqakum. Sedengkeun nu takwa nu dimulyakeun ku Gusti Allah disadiakeun sorga. Nu puasa sorga sakitu we geus tah. Pokona mah asa jelema daek puasa di bulan Ramadan geus tah sorga bae. Bahkan nyana hirup di dunia teh sabenerna mah kadeuleu ku mata doang horenganan keur uncang-uncang di surga Firdaus. Minimal di Imah Haji Firdaus lah. Orang keur puasa di bulan Ramadan lelempangan ngaler ngidul ngetan ngulon orenganan cak batin mah keur lempang di surga. Masya Allah. Iya orang iya calon-calon di surga itu. Lain amin nundutan baik tetep baik calon surga. Jangan mantak datang ke kadedek siap hayangnya ho coba puasa kumaha abeh puasa orang sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratna puasa aya 4 nomor kahiji beragama Islam sanajan puasa ai Kristen mah terjadi. Sanajan puasa Yahudi mah terjadi. Sanajan puasa kafir mah tetap terjadi lantaran teu memenuhi syarat nomor kahiji beragama Islam. Syarat nomor kedua waklun boga akal sampurna ieu tamyiz teu boga akal sampurna mah teu wajib puasa sebab kurang syarat kaya ning edan kaya ning budak leutik can tamyiz budak leutik teh jaya ning jelema-jelema anu ablah teh teu puguh edan mah teu ngan disebut waras ge teu. Ieu sarua teu tamyiz tu kos kali. Nomor katilu wanikaun minawi aidin bersih tina model haid berikut jeung nipasna. Berikut jeung wiladahna. Ieu mah khusus awewe lalaki mah moal aya nu head paling gen nongtot bohong lu head ailen cekula iget beta kula mah aya tamu datang ka imah jeung pamajikan anak raya almarhum keneh di dieu teh di arep pas zohor kukula diajak cekula ka pamajikan anak saya mau sholat dulu ya ibu. Oh iya ibu kalau mau sholat di dalam. Oh saya lagi men. Oh iya nggak usah dah diajak salakila kukula pak yuk kita sholat saya sudah sama lagi men jajakan sia ajaknya naon urut men jadi kukula teh husu teh sholat iya ngeletek wae teh urut laki men ayah baik pasti jada ke datang ke imam nanya ke ya kunaon teh salat cacan cek di men atuh aing men cek teh emang aing men naon udah cek pamajikan pasti di imahna men mah keluar head oi eta lamun jana sadar mah datang deui ampura kiai aduh kula men tadi Salajan wiladahna teh ngan sakadar kitu sagecrotan saeutik kaya ning nu dikaluarkeunana adalah getih kimpel atawa daging kimpel
walau liulqah au mutkuh sarua wiladah kene nomor kaopat ilmun bikaunil waqti qabilan lisawm nyaho kana yen eta poe eta waktu narima kana dipuasa kaya ning lain yaumisak atawa lain yaumil id atawa lain yaumit tasyrik nah iyalah poe nu eta mah teu bisa dipuasaan haram puasa di poe-poe eta tah poena lain poe eta sehingga narima kana dilaksanakeun puasa jadi kudu dikajaokeun poena yaumisak apa lain kemudian yaumil id apa lain tasyrik apa lain syarat wajibna puasa aya 5 nomor kahiji islamun beragama Islam aya tadi syarat sah puasa ari mah syarat wajib puasa nomor kedua kudu kataklif nomor kahiji Islam nomor kedua kudu kataklif yakni geus balig atawa boga akal sampurna budak leutik di bawah balik sanajan pinter tetep can kewajiban puasa andai katanya na puasa ganjaranana ieu adalah jang indung bapakna masya Allah urang boga anak kakarak umur 11 tahun kakarak umur 12 tahun lalaki atawa 13 tahun pancan balik ngaranna lantaran nitih dina umurna di bawah 15 tahun ajunya nacan orang ihtilam ya ngimpi ji macan balik tetep budak tetapi geus kuat nya ngalaksanakeun puasa di didik ku urang ditungtun ceng puasa eta encan kewajiban puasangan nyana puasa diganjar jang saganjaran aja can kataklif jang indung bapana masya Allah alhamdulillahirabbil disumbang urang ku anak geus budak leutik can kewajiban puasa lantaran encan tamid sanajan encan taklif sanajan manehanana ieu adalah pinter itu kene jelema nu edan teu kawajiban puasa mubah aleh teu kawajiban puasa jelema weureu teu kawajiban puasa lantaran teu kataklif weureu teh mabok nomor katilu wa itaqatun jeung kudu kuat jelema nu teu kuat ngalaksanakeun puasa mah teu wajib puasa lantaran Allah nurunkeun Kangjeng Nabi urang teh lain sambarangan di ditu nage rahmatan lil deudeuh jeung nyaah ka umatna sehingga ya umatna nun teu kuat bae teu kudu puasa kunaon memang nu mantak teu kuat teh lantaran likibarin kolot umurna 90 tahun umurna geus 100 tahun nya nama teu kuat asal jam 10 bae nya nama kudu daharna 2 boboko wara tak aki teh mah tah teu kuateun puasa daharna para teh mah ya Allah leuwih ti si buta dawan emang bener ieu mah geus teu kuat puasa lantaran kolot teuing Kangjeng Nabi diutus rahmatan lil teu kudu puasa pidyah paling masya Allah Amaradin yubihu tayamum atawa gering anu parah ukuranana anu geus meunang tayamum gering dipaksakeun ge tita puasa atuh boro-boro tita puasa nahanan panyakit ge nyana teh geus teu kuat
Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh lain titah nyeri, lain titah ngabahayakeun, justru rahmatan lil alamin. Lu gering teu kudu puasa lantaran teu kuateun, dipaksakeun isdet ujianna. Ulah puasa. Mantak besi di lembur urang aya jelema lempangan tapi teu puasa. Gering eta gering. Gering atau edan. Teh rahmatan lil alamin kudu kuat teu kudu puasa. Aya jelema isuk-isuk geus ngagoreng sangu. Cek urang segitu amat ieu masyaallah kakarak jam 9 ieu sangu digoreng ya Allah ya Rabbi bawana ngahiliwir. Ai keur teu puasa mah cuek-cuek bae. Tapi keur puasa mah ngadenge goreng bawang, Masya Allah karim. Keur puasa mah urang tengah poe hajun neulecai di sawah herang jam 1 eta padahal mah sapopoe mah tu tilo kabita, tapi kulantaran keur puasa pohara culak cileuk nya na. Culak cileuk sedot bae kitu ya. Padahal cai di sawah. Eta keur puasa mah kos kitu eta pembawaanana. Kudu ya tokoh kuat teu kudu puasa lantaran Kangjeng Nabi marahmatan lil teu kudu hese-hese jeung anu ngabahayakeun. Kalau teuing teu kuat teu kudu puasa, gering teu kudu puasa. Naon berat mah jan teu berat. Engit teu moal puasa, urang gering atuh sabodo sia. Kumaha karasana awak sia ku sia. Tah barang di deuleu nu ngagoreng sangu teh ngagoreng sorangan di dahar didatangan mang kita terang ngadahar sangu ulah teu kuat jasa cenah ieu kula mah cenah puasa teu kuat jasa teu kuat masyaallah barang di deuleu ku urang kumisna ge sok badak kieu tah kumisna ge gede Masya Allah cek kolot baheula sak buda tai saha meureun pada kitu aya bahasa kos kitu bae eta kumis gede tai geus kos kitu eta mah jawara ngomong tah ieu ngabobodo awak sorangan meureun teu kadeuleuan jasa ta sorga teu kadeuleuan jasa ta akhirat nisbat di jelema eta tekadeuleuan jasa meureun neraka jahanam nu bakal ngarerabnyana geus teu kadeuleu bae batur parwasa nyana ngagoreng sangu dengan dalil teu kuat padahal mah sakitu jagjagna oh mata hatena teu kadeuleuan eta akhirat teh kadeuleuan masyaallah mudah-mudahan urang kabehan dibere jagjag waringkas dibere sehat walafiat dibere benta mata hati urang sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu kaopat wasihatun jeung sehat tadi mah teu kuat ieu mah nomor kaopatna syarat wajibna puasa teh sehat nu mantak pala yajibu ala maridin nu gering teu wajib puasa gering teu wajib puasa ieu mah lan moal ka puasa moal gering ai tadi mah teu kuat ku sebab kolot teu kuat ku sebab gering emang teu kuat kuari mah nyana gering mun puasa kuat ngan ieu mah demi kemaslahatan awak supaya sehat padahal mah kuat ngan gering kene moal puasa masalah kakarak balik di opnam diusada insani saminggu awak nage masih kuru kene kakarak neran ngeunah dahar ngeunah nginum masih kene can kuat lempang geus mulai rada ngeunah jeung rada sehat diperkirakeun puasa mah kuat ngan awakna gering kene encan jagjag besi karugrag moal waka puasa
dengan dalil gering keneh ulah maka puasa masalah. Kangjeng Nabi diutus rahmatan lil kurang kumaha. Nomor kelima wa iqamatun ejeng cicing di imah di lembur tekernya baka mana-mana nyanana teker nyaba cicing di imah eta syarat wajibna puasa. Andai kata ijil malumpangan berangkat silaturahmi ke Surabaya, berangkat ziarah ke Surabaya, atawa dagang ke Surabaya, atawa nagih ke Surabaya, atawa boga pamajikanana hiji di Pasar Kemis, hiji di Surabaya, nyana giliran ke Surabaya poe bulan Ramadan, aing gilir lah ka ditu, teu puasa ge teu masalah. Eueuh masalah. Daripada nyana ditelepon ku pamajikanna, "Bang, ya. Iki kan gilirane." Waduh, orang Jawa. Waduh. Cek ieu salakina teh moal waka ka Surabaya kakak mah lantaran puasa ieu teu kuat. Atawa sanajan kuat ge lah beusi kaganggu, dorakaan kene puasanya daripada teu gilir ka pamajikanana. Wajib gilir kan itu. Cenah beusi teu kuat di jalan buka sia di jalan. Ye, marukan kumaha gilir ka pamajikanna ka ditu ka Surabaya. Daripada nyana teu ngagilir ka Surabaya, mempertahankan puasa doraka sarua bae. Gilir usia. Ku kekeh na ngagilir. Seuri sia bangun tilok ngagilir. Tanya ku orang, "Pak Haji, pan teu ka Surabaya?" Lah, sapina gilir cekeun teh. Emang nu di Surabaya nu kolot apa nu ngora? Kolot. Mun kira-kira di Surabaya nu ngora? Gilir. Bebaskeun habek ya jegos kitu. Tah, 5 nomor kahiji beragama Islam, nomor kedua taklif, nomor katiluna itokoh kuat, nomor kaopat nasihatun sehat tegering, nomor kalima na iqamah tekamama. Rekan salah satu asya rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niatun niat lailan tipeting likul yaumin unggal poe fil fardi dina puasa fardu. Urang bermazhab Syafi'i nu dibaca kitab kurang kitab mazhab Syafi'i. Mun urang nurutkeun mazhab Syafi'i nomor kahiji rukun puasa teh adalah niatna kudu tipeting unggal poe kudu niat teu meunang niat sabulaneun teu meunang niatna anu paling rendah teh nawaitu sauma niat kaula sauma puasa godan isukan cukup eta paling rendah sakitu. Tapi niat anu sampurna lamun niat anu paling pendek nawaitu sauma godan min Ramadan cukup sakitu. Mun bahasa urang mah niat kaula puasa isuk dina bulan Ramadan cukup geus sakitu. Tah sakitu tah cukup. Tapi wa akmaluha sampurnana niat ku Syekh Nawawi di bejaan urang nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pak saya dibikin ke anak sia make Allahu akbar deui. Ulah tah mah. Syekh Nawawi tah mere beja ka urang. Sekali deui. Aya nu ribut di lembur, aya nu Ramadan jeung Ramadhani ribut.
datang kampung taraweh aing mah kadinya kurang emang model nya nama Ramadoni bae Ramadona sia ribut Ramadona datangkan ke taraweh blon geus bae tuh ulah make ni Ramadan teribut pan berebut Ramadoni sebab dihidupatkeun Ramadona sebab bermun sorif ribut atulah ribut geus urang make Ramadan mah yuk gitu bae nawe itu semua godina dari perdusah Ramadan mal ributan nyana piceun ni geus beres na Ramadan ni Ramadan ribut ulah ribut jadi urang di pagahan lain cakula urang tuturkeun bae Syekh Nawawi Syekh Nawawi Tanara jegud ulama Indonesia dua anak diakui dunia Syekh Nawawi nu hirupna lolobana nya nama di Mekah bae nu kukula geus pernah didongengkeun kitu naon ngaranna kahirupan Syekh Nawawi Tanara biografi Syekh Nawawi Tanara ti mimiti lahir datang ka rada gede ulinnya na jeung babaturanana peutingna pernah ngimpi nyana ngimpi teh dahaga kemudian sanggeusna dahaga di pangimpiannya na nginum nu aya di empang deket imahna lantarannya nama ayana teh di Tanara deket laut Kronjo begitu diinum dahaga keneh lumpat ka sumur dahaga keneh lumpat ka laut diinum datang ka beak cai laut dahaga keneh bebeja ka bapakna Ki Umar ceng ulah diomongkeun ka sasanya aceng bakal jadi jelema gede sebab ari cai eta adalah biang segala rupa kahirupan melak pare kudu aya cai melak buah kudu aya cai kudu disiram ku cai berarti nandakeun ilmu kabelah ditu na ma'rifat ieu aceng mah boh nginum teh beak empang beak sumur beak laut geus aceng pasti jadi jelema gede ulah loba omong ka sasaha Masya Allah ai di urang mah di urang ngimpir raga ka sumur ge teu nginum raga ka sumur tetep bae jada malem teh rek nginum tah eta pan pohara jasa sabalik ka Syekh Nawawi tah mah geus aya di sumur ge kekembung nginum malah ditahan sabalik lah geus garing teh mah geus beunana jadina pangimpian aing nginum pae hasana ieu nginum pae hudang kakal kemanahan alhamdulillah cek mana sih aku alhamdulillah oh mah raga ka sumur kurang ngimpi aduh hadena ge kulah hudang mun teu hudang mah kakelepan nginum sia henteu manahan cek mana sih bodoh sia geus ragag ge ka sumur teu nginum keneh bae sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi bikin kurang ke anak kurang carana ieu lain ti abah meunang ngaji ti kiai ngabejakeun meunang ti Syekh Nawawi Tanara teu ngaku-ngaku urang nyana anu nuduh nawaitu niat kaula shauma godin puasa isuk an adai tina ngalaksanakeun fardi Ramadan syahri bulan Ramadan hari sanati dina ieu tahun lillahi ta'ala beres geus urang macana ulah diributkeun mun diaji make bab nahu geus jelas jasa kitu niatna unggal peuting tapi di mazhab Hanafi meunang sakaligus niat nawaitu shauma syahri kulli kaula niat puasa sabulaneun bisa nganaya bagus da cenah atuh eta niat menurut mazhab Hanafi urang baca dina Fathul Muin maja ngaganjal ketika urang poho mun urang poho puasa teh teu niat kaganjel ku eta lah ja aya niat nurutkeun ceuk Hanafi baca kurang nawaitu shauma syahri kulli
ulah niat puasa sabulanan jampang beres. Tak ieu mah kudu macana urang puasa niat teh ti penting. Antara mana niat? Antara guru busansi jeung fajar shadiq yana subuh. Jadi nya niat. Urang inget ke salat Isya, Allahu Akbar ke salat Isya ya. Aduh jan niat ya inget. Di jero salat niat menang. Menang tadi jero salat bage niat tuh masalah. Dikerteget ulah diomong kok. Jadi niat papan di jero hate. Ulah keur kieu Allahu Akbar bari ngadengekeun imam jamaah al-hakumut takasur ya Isya. Urang ngunyem nawaitu samaghadin batal atuh. Sebab dapat teu aya taluk jeung salat atuh batal teh urusan cek urang urusan jeung salat mah beda ibadah. Tapi di jero hate mah masalah. Allahu Akbar. Kemudian imam keur maca lagu urang niat di jero hate teh. Kok cenah kiai bisa teu ngabatalkeun aya diomongkeun mah batal pan dina hate teu batal. Atuh sia sanajan teu niat ge atuh geus ngaco bae. Salat sia. Terus kadi itu pun batal itu sia. Teu lihat geus ngaco bae buku. Unggal salat. Nganajan cek ahli tasawuf mah rusak salatna. Ieu keur cerita fikih atau bada Isya beres kieu can niat langsung teman nawaitu sumaghadin ana dari fardhu Ramadan beres. Di jero hate bae masalah. Atau keur salat can ingat taswiridan can ingat datang ka imah karak ingat di imah niatna nawaitu samawadin ana dari pada syahr Ramadan lillahi ta'ala anak-anak urang baik ngariat siapa sih ka bablasan sare niat ngariat kabeh teu kolot babudu kitu cenah yang jadi kabehan nyarana kita ingat keneh we datang ka sare jeung pamajikan jima deui jima jeung pamajikan ye pas bejeuna tengah-tengah inget caniat di luhur beteng pas saya nu liwat jero amat teh niat horenganan keur nahan aduh teh lalakur udah ieu keur carita doang atuh besi sia endek los. Masya Allah karim. Syekh Nawawi Syekh Nawawi Tanara sakurun jeung Habib Usman mufti Jakarta. Habib Usman geus jadi mufti. Syekh Nawawi mah masih keneh budak keneh. Tapi geus tenar keistimewaan Syekh Nawawi Tanara. Budak ge hartina bebelasan. Syekh ini kenal Habib Usman mah geus jadi mufti geus kira-kira bangsa umur 50-an jadi kolotan Habib Usman mufti pertama Jakarta eta teh nyeun masjid dipermasalahkeun pan Habib Usman mah jago palak dipermasalahkeun kiblatna kulantaran rada cekcok jeung para ahli kene jeung para ahli hisab akhirna diantep begitu diantep Syekh Nawawi nyaba ka Jakarta katawaduan Habib Usman teh Syekh Nawawi batu kacaritakeun Habib turusna ka Banten aya sabenerna mah berbau Habib ngan geus dilengitkeun Syekh Nawawi mah nah ieu Habib Usman kadatangan Syekh Nawawi dina biografina langsung silih peluk beres silih peluk kemudian dicium tanganna mung Syekh Nawawi diceklan ku Habib Usman tetap dicium terep bari ngomong anta syekhi cek Syekh Nawawi cek Syekh Habib Usman ente guru kaula mung ditarik dicium deui ku Syekh Nawawi jadi silih cium leungeun beres nyaritakeun soal Ka'bah soal kiblat
seri bae Syekh Nawawi begitu seri ditoel Habib Utsman begitu ditoel plak kadeuleu Baitullah tidinya lah Habib Utsman nu pohara jasa ka Syekh Nawawi Masya Allah aya deui ahli thariqah di Singapura sazaman jeung Habib Utsman ngaranna Habib kitu di Singapura eta ngaranna Habib kitu saha ngaranna bin Muhammad kula kakarek datang kamari teh di Singapura jadi kula kakarek datang di Singapura ziarah ka ditu ta eta sakurun jeung Habib Utsman istimewa beuh lamun eueuh para wali Allah di Singapura wallahu a'lam kumaha meureuh carita sakurun nu ngembangkeun agama di Singapura aya deui anakna Habib Abdurrahman Singapura keneh al-Habsyi ya Allah ya Rabbi Habib Nuh bin Muhammad Nuh haulna pohara jasa ramena ukurek rencana nama tadi nangis pesen kapal 150-an ke Singapura ternyata usim liburan hese pesen kapalna begitu menang kapalna di ditu hese parkir di Singapurna horek teu menang samarangan kapal mah cak urang di Kendal we parkir ese parkir geus di booking kabeh mantak kamari ieu ge loba nu kakalayangan di luar saja di urang ge ieu lantaran ieu encan berangkat di luhur we heula hese parkir jadi terlalu kecil lamun ngaderet 7 kapal kadalapan teu bisa ieu maju karak ieu maju ieu maju karak ieu tah aya nu di luhur kakalayangan saja menungguan ieu berangkat kulantaran eueuh parkir aya nama disadiakeun parkir ngan mahal mayarna 2 kali lipat pindah ke Kuala Lumpur salua usum kuari mah mahal aya jang parkir nggak mahal jadi nu kuduna 4 juta saurangna atawa 5 kuduna 8 juta jadi terlalu mahal teuing ongkosna akhirnya dibatalkeun kulantaran rada boga impian saeutik cekula coba deangan deui geus teu meunang ngan kuat impian akhirnya menang 4 tiket berangkatlah kamari memeh Jumat datang deui ka dieu jam 8 isuk-isuk sakedeung horeng ka Singapura mah aya nu milu ngadenge kula berangkat neangan deui tiket di kapal lain menang deui 13 berangkat aya deui nu hayangeun menang deui jadi ngan saukur 20-an 23-an berangkat ka ditu hayang ningali oh bener ieu lah Habib Nuh nu kumaha eta Habib Nuh teh di zaman Habib Nuh Singapura teh istimewana Habib Nuh ieu pernah baheula manehanana berjuang di Singapura make perjalanan noriko mun teu noriko moal kuat sebab teu narekat mah asal dibere duit bae haju seuri bae pan ieu tarekat mah anti dibere ku pamarentah teh anti larangan keras tarekat mah larangan keras narima ti pamarentah larangan keras mun aya kiai masih kene proposal ka ditu batal tarekat mah andai katanya na terus baik dibere diterima batal teh lain larangan satu larangan di tarekat mah narima pemberian pemerintah nah, jadi lamun aya nu masih kena narima kana ngana norekat loh ya aing teu nanaon atuh masalah ku masih ya bae ngan deuleu perjuanganana leeh kajen kumaha leeh sebab geus ti ditu naon nyekelan tarekat asli mah moal daekeun moal tak kuarita Habib Lutfi diterima kunyana duit ratusan juta ti pemerintah cadu datang ka didahar bae tanyakeun ka Habib Lutfi tek ceuli datang ka didahar bae tarima mah ditarima dikeunan ka kotok gitu jadi jatuh ka kotok ka jelema eta jelemana minjum lati kotok hese kudu dijelaskeun bae
berarti teh kotok boiler salah eta cokot sama pitah mun teu dicokot mah ngan moal di dahar moal aya jelema nu norekat ngadahar di ti pamarentah moal lamun nyauna terus ngadahar ditarima dibangunkeun misalnya ka pondok pesantren batal teu norekat deuleuh laranganana atuh padu la ilaha illallah la ilaha illallah mah tah nu teu norekat teu bisa digedekeun la ilaha illallah cauna rada gede deui illallah cauna cau emas leutik la ilaha illallah kipu doli tah bakos kitu aduh salah lakurin moal nu norekat maka jen kuku maha ge Syekh Asnawi caringin narima tilok di dahar geus larangan moal lazat ibadah ka Gusti Allah leeh perjuangan anak kajen kuku mah saya Habib Nuh salah sahiji penerus penegak agama di Singapura pohara jasa meme Habib Nuh baheula eta mah tahun 1262 baheula eta mah Habib Usman belah dia 1300 ieu mah baheula aya ngaranna Kiai Ismail Al-Khalidi eta mah zaman Syekh Salim bin Sumer nu ngarang Safinatul Najah eta ge dicarekan ku Ki Salim bin Sumer Habib Salim bin Sumer lantaran eta Kiai Ismail Al-Khalidi di Singapura nu geus istimewa jasa perjuanganana deket jeung presiden Singapura saat eta zaman Belanda berarti diurang dibere narima dideleukeun ku mata batin Syekh Salim bin Sumer akhirnya dibangunkeun ka imah majelis taklim jeung boga tokonya nyana langsung nyarekan bea kadaek can aya kapal saat eta Salim bin Sumer hiber ka Singapura mantap nu ngarang sapina lain lalagaan ge nu makamna di Tanah Abang tah ieu masjid Tanah Abang ieu mimbar tadi handap eta makom Syekh Salim bin Sumer kula baheula diajak ku almarhum abah kula eta teh kula keur sakola SD nu ngurus ieu cek abah teh ieu tah makam Syekh Salim bin Sumer nu teu bisa dibongkar ku doser geus sabaraha kali ieu deuk dipindahkeun cak almarhum abah kula tah teu bisa tah ieu kuburanana kulantaran teu kaurus jarang nu ziarah mun cacak kula teu pernah ditungtun ku almarhum teu nyaho kabelah dieuna sabada almarhum teh kula zarah ka dinya ditanya ku urang dinya dibejakeun ku kula kisahna ke kuari dibangun dirapihan luar biasa kamari dongeng jeung Habib Lutfi salah saurang jamaah di dieu tuh Salim bin Sumer makamnya di Tanah Abang akur berarti kan aya catatanana catatan thoriqah di Habib Lutfi mah nah ieu mah hiber Salim bin Sumer ka Singapura dicarekan bea kadaek anggeus-anggesan Syekh Ismail Al-Khalidi dicarekan bea kadaek geus teu meunang napas setik-etik acan lantaran laranganana ieu hok perjuangan di Singapura ieu masyaallah anu mayoritasna kafir geus istimewa ieu Syekh Ismail teh mentah hampura akhirna saenggeus teh mentah hampura kudu dipicen ieu bangunan imah kudu dibeuleum majelis dibeuleum cak Syekh Salim bin Sumer nu ngarang sapirah nu kurang di araji kitabna beuleum moal beres berjuang kos kitu mah ngaracak cerik saenggeus cerik balik Habib bin Sumer ka Jakarta saenggeus balik teu kebel kahuruan imah kahuruan majelis taklim kahuruan pondok pesantren kahuruan boga toko kitab jana di negeri Singapura kahuruan beak anggeus sama kahuruan kabeh cerik Syekh Ismail Al-Khalidi cerik saenggeus cerik tapi aya bunga artina bunga nama beak teu kudu dibeuleum ka beuleum sorangan ku guru Habib Salim bin Sumer tadi beuleum bae hook
akhirnya kabelem geus kitulah gerak Allah dek disalametkeun mah cerik terus biasa geus cerik datang deui Habib bin Sumer Habib Salim. Apa yang ditangisi oleh kamu? Rumah itu bukan rumah jahanam. Atau Habib pada geus ngomong itu bukan majlis api neraka, itu bukan pondok api, itu bukan toko, itu api. Untuk apa makan di situ? Pemberian dari raja, gak boleh. Terima kasih Bib, cak muridna. Cuman saya mah pengen supaya ada lagi aja ini kitab-kitab saya, sebab kitabnya makan asli uang dari saya. Kalau tokonya itu pemberian dari raja, tapi kalau kitabnya makan uang saya. Udah, kamu kembali lagi ke semula, berjuang lagi melalui keyakinan kamu. Ya, merem ngadoa Habib Salim bin Sumer. Begitu ngadoa perem bentak geus gajogrog di toko kitab berikut jeung kitab-kitab daya kan. Mentak lain lalagaan Salim bin Sumer, Masya Allah karim, lain jelema leutik tidinya lah Syekh Ismail Al-Khalidi sujud muncarak urang sujud takriman poha raja saya guru. Geus. Ieu mah hanya untuk sebuah pembuktian saja cek Syekh Ismail. Saya sudah tidak ingin lagi dengan dunia. Geus teu boga imah, teu boga majlisnya na dakwah. Istimewa kulantaran harita zaman rit pindah Syekh Ismail Al-Khalidi ka Malaka, mautlah di Malaka. Jadi maut teh di Singapura, nu maut di Singapura nu neruskeun zaman Habib Usman, Habib Nuh bin Muhammad. Tah jadi di Singapura lamun waliullah ma wallahu alam. Kula datang kan ke Singapura kamari ka ditu kan maka samping barang di deuleu di ditu nu mara ke samping. Boro-boro samping awewena ge hampir caran nu mara ke carana panjang. Masyaallah, mara ke carana pendek. Sedangkan kulana resep atuh mantep. Mantap, jasa mantap jasa. Sararial jasa. Aduh, ke Singapura kos gitu. Paigan carang nu jarah ka Singapura, meureunan besi kapita kurang Singapura. Hiji kadua dahar harese, lantaran mayoritas tadi ditu mah kafir, daging babi ambalaya. Ngan aya di ditu nasi Padang. Itu orang Padang bisaan bae deui. Nyeun wa Padang ngan warteg eueuh warteg. Mun aya laku tah. Bejakeun ka urang Tegal nyeun warteg gitu di Singapura. Ikir cerita Syekh Nawawi mapatahan niat ka urang nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi. Niat dipeti ya Allah. Jauh jasa kahirupan ulama-ulama jeung urang. Kunaon urang mah dibere hayang bae ka dunia resep. Atuh minimal anu remeng-remeng mah ulah atuh aing ngaran ustad jeung kiai mantak begitu urangnya hojrona thariqah lain zikirna thariqah orang eta larangan hese urang lamun maca ihya eta Imam Hanafi sagede Imam Hanafi dibujuk ku Raja Harun Ar-Rasyid. Imam Hanafi waktu eta kan keur di Mekah di Madinah, datang Raja Harun Ar-Rasyid ke Madinah, maksudna dek Mekah. Begitu pertemuan di Madinah, dibere duit jang meuli imah. Lantaran ditanya, "Wahai Hanafi boga imah heula?" Cekna. "Teu abdi mah teu boga imah." "Teu bogana naon abdi mah?" "Kunaon atuh teu meuli imah isin ka Kangjeng Nabi?" "Kendaraan boga henteu." Kunaon tuh isin ka Kangjeng Nabi abdi naik kendaraan anu bagus misalnya di handapeun taneuh aya Kangjeng Nabi suul adab batur mah boga pikiran kos kitu. Urang mah kakarak dibere hotel rada jore bae geus ngaremeng bae. Ta pimpinan sial, ta pimpinan goblok tolol, hotelna jore nyasa. Tuh Syekh Imam Hanafi. Oh, zaman harita, zaman Abbasiyah kaopat. Isine naik kendaraan, Syekh. Kendaraan bagus
Imam Hanafi lantaran ingat di jero tanah aya Kangjeng Nabi nupang mulia-mulyana manusia dibandingkeun jeung malaikat Jibril ge muliaan Kangjeng Nabi ai urang ngeunahan di luhur make kendaraan bagus teu hayang cek Imam Hanafi isin imah bong lantaran isin jasa ka Kangjeng Nabi masa hirup Kangjeng Nabi teh henteu boga imah nu mewah kula lamun boga imah mewah isin amat ka Kangjeng Nabi cenah nurutan Kangjeng Nabi ai imah bagus jasa di Madinah mah teu hayang kecuali di luar Madinah sabodong bong di Madinah mah isin ka Kangjeng Nabi nu mantak Imam Hanafi mempuasa bae di Madinah isin ka Kangjeng Nabi urang Indonesia ke Madinah daharna dibere 2 kali ge dirangsung geus protes 3 kali di luar eta dahar deui geus acak-acakan tah ieu urang mah geus teu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah Madinah teh ya Allah al Madinah kalkir Madinah persis kos lembusa anu biasana lembusan eta paranti ngabersihan emas dek dijieun dibeuleum tiup heula keuna kokotorna supaya jadi emas anu murni kitu kene manusia datang ke Madinah tiup ku Madinah masyaallah jag awakna jag hatena imanna gede Madinah mantak datang ke Madinah orang kurang istighfar dibere muriang bae eta muriang teh anugerah ti Allah keur dibersihan orang mun datang ke Madinah teu muriang acan berarti teu dibersihan coba mending muriang teu mending ulah bingung urang kuat Imam Hanafi lantaran dibere cek jana besi pitah ditarima bae tarima balik di Mekah Raja Harun Ar-Rasyid nanyakeun geus dibelikeun ieu ka iman teu cek jana kunaon atuh teh eta tadi jawabanna seperti gitu tah ieu Imam Hanafi dipaksa dek dibawa ke Baghdad ku Raja Harun Ar-Rasyid dek dijadikeun mufti dunia saat eta embungeun Imam Hanafi teh embung bae boh duitna Imam Hanafi dibagikeun ti raja teh nya mah tetep embung narima duit ti raja padahal Raja Harun Ar-Rasyid mah kasukeun raja adil kene tetep embung bae norekan kos kitu tah besi kabita ku dunia hiji bae Allah masyaallah